Bismillahirrahmanirrahim. Sejak ujukan anu kasuhun ti para wali, ti para sunat, ti para karuhun, terutama urang junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkuring katugaskeun panginten pamuka raja anu dipungkakeun panginten ku kidung. Hapunten nu kasuhun para sesepuh anu dipihormat ku singkuring anu aya ti wewengkon ieu tug dugikeun ka istilahna teh tebihna teh cakapna anu dipihormat ku singkuring pupuhu anu disebat dirgan kasumedangan para aparat atur negara segala rupiah dikungkeun ka sadayana mugi minangkala ieu anu katilu taun Sumedang hiji teh cing hiji cing buktikeun, cing wujudkeun, cing nanjeur ulah bahasa carita ngan saukur istilahna tinggal jadi maksud jeung tujuan ngahiji teh kedah bisa ngahijikeun sagala rupi muhun eta enteng jeung bangga ngarang-ngarangan ngahirupkeun ngahijikeun kasumedang kumargi tina kasumedang teh ieu teh leluhurna oge panginten urang teh kedah ngahiji sagala rupina lamai sareng manah nu tujuan teh kedah dibuktoskeun ngahiji teh ulah dugikeun Pak kasebatna we urang aya di ruang lingkup ieu ngahiji tapi manah anu talaras titip ti singkuring anu ti Kibun Suna ti Padepokan Putra Kibun Suna anu linggihna ti Tanjung Sari dusun Pasigaran singkuring reueus aya ais pangampih ti Kang Bongsai ki pangmukakeun minangkala simkuring cing ngawujud cing nyata cing bukti amin ya rabbal alamin. Tak kituna panginten pilih nyangkolong kana waktos urang buka wae ku kidung dari seseueut